Wargi-wargi Priangan, dongeng misteri Sunda. Insyaallah ku simkuring ti Priangan community bade di Pedar. Sumangga wargi Priangan. Wargi-wargi Priangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiji carios nu mangrupi dongeng misteri Sunda. Insyaallah ku simkuring ti Priangan community bade di Pedar. Sumangga wargi Priangan. Wargi Priangan, sakumaha parantos di Pedar, wireh gagak ciremai, rubuh diperuhkeun ku hiji jawara tangguh-tangguh tokoh hideung nu dalah Gembong Bungur. Sedengkeun garwana ti gagak ciremai, harita teh laju meleteng, ngablesat luncat muru kapal bah leuweung ganggung si Magonggong, leuweung si Sumenem Jati. Nu saterusna mah di dinya teh manehanana terus-terusan ngalatih dirina ku rupa-rupa ilmu pangawruh kalayan ngawiri dirina sorangan dumasar kana buku-buku atau oge ilmu-ilmu pangawruh saacana pernah diwiridikeun ku jadi guru-guruna. Wargi Priangan, kacaturkeun wireh gugurna gagak ciremai hiji tokoh bodas nu jadi pupuhu di wewengkon Gunung Ciremai, utamana mah di lamping Gunung Ciremai di Cirebon. Eta hal teh tetela jadi awal mula hiji bancang pakiuh pikeun warga-warga di sabudeureun desa Perbutulan. Jawara nu nolah Gembong Bungur nu ngabogaan mata hiji teh. Tetela manehna teu ninggalkeun desa Perbutulan, sanggis manehanana males pati ka gagak ciremai. Eta jadu begal ti lamping Gunung Ciremai tebeh kidul teh ngagidi kalawan sikap nu kejem tolongos di antara imah-imah pangeusi lembur. Bari manehna siap sayaga nandasa sing saha bae anu tempong ku manehanana. Kalawan nembongkeun hiji bubuden nu sigana teh adigung-adiguhna, Gembong Bungur ngalengkah ka imahna gagak ciremai. Panto imah, "Hiya! Cepat!" ditajong satakar kebek nepi ka amburadul. Mang Kosim anu harita ngaringkuk kasieun bari manehna sagewat ngarangku ranti. Atuh tambah sieun, awakna ngaleper pias sepa siga eueuh getihan. Satu tasna tacarek ka Mang Kosim. Gembong Bungur ngareret kapal bah ngaranti. Manehanana kataji ku eta budak tuluy bae Gembong Bungur teh mangku eta budak. Kosim, saksian kumaneh ti mimiti kiwari ieu budak nu lucu teh kukuh larek diangkat jadi anak.
Kukula bakal dididik. Bakal diwirit sangkan jadi hiji jawara awewe. Nu pinuh ku kawani jeung kasakten. Cek Gembong Bungur bari ngayun ambing eta budak. Nyawargi priangan kocap ti harita mah Gembong Bungur ngangkat dina sorangan salaku ngaganti kalungguhan bapa Naneng Ranti gagak Ciremai. Tapi loba oge warga desa anu nolak jadi muridna atawa jadi wargana. Terus bae ngungsi ka desa anu sejena, ka desa liana. Sabalikna, di wewengkon desa Perbutulan, beuki loba jalma-jalma jarahat. Nu maranehna teh daratang ti ditu ti dieu, ti dekeutna ti jauhna. Tokoh-tokoh ti dunya hideung, dunya kajahatan atawa golongan jalma-jalma jahat. Wargi priangan Gembong Bungur estu patulang tonggong pisan jeung gagak Ciremai. Gembong Bungur lain hiji pangmimpin nu hade tapi goreng jauh bedana jeung gagak Ciremai. Manehanana jadi jadu komplotan garong jeung begal. Wewengkon desa Perbutulan bareto mah aman tentrem kartara harja. Robah jadi mata pika gimireun jeung kacida geumanana. Lembur nu tentrem dak sakala robah jadi lembur nu pika keungeun. Katelangasan jawaran lah Gembong Bungur jeung komplotanana. Tetela dengan di wewengkon desa Perbutulan jeung sabudaerna wungkul, tapi ngagalaksak nepi ka jauhna ka kota praja. Katelangasan paripola Gembong Bungur jeung kanca-kancana atawa balad-balad geus nepi oge ka para pejabat pamarentahan kumpeni Walanda. Kocap pemerintah kumpeni Walanda oge kungsi maranehanana teh ngirimkeun wadia balad tentara nyaeta pikeun numpes komplotan Gembong Bungur. Tapi kalawan gampang ngenaker pasukan pemerintah kumpeni Walanda ditumpes ku pasukan Gembong Bungur. Antuk nama pemerintah kumpeni Walanda ngarasa kawalahan oge ku komplotan Gembong Bungur. Disagedeungeun eta maranehna oge boga hiji hitungan nu sejen. Ku lantaran sabara alasan atau pertimbangan pamarentah Hindia Walanda akhirna mah ngarasa teu perlu numpes eta komplotan Gembong Bungur lantaran cenah nu penting mah anak buah Gembong Bungur tegana-gana ngaguna sika atau mangaruhan kana hasil pajeg anu dicokot di wewengkon-wewengkon daerah-daerah. Katambah deui Gembong Bungur mah dina tindakanna dengan saukur kajahatan nu biasa pikeun kapentingan pribadi. Teu katangen dina satiap gerakanana Gembong Bungur jeung balad-baladna aya tanda-tanda ngabeungkeut hiji persatuan jeung kesatuan nu sasatna mah bakal jadi pemberontak ka penjajah Walanda. Kacaturkeun kurang leuwih 15 tahun kalungguhan Gembong Bungur mingkin nguatan. Manehanana geus siga hiji raja nu boga kakawasaan. Unggal omonganna lir ibarat undang-undang nu teu ditulis pikeun anak buahna sarta oge kudu dipatuhi atawa ditaatan ku warga-warga di lingkungan desa para begal eta wewengkon desa Perbutulan jeung sabudaereunana. Neng Ranti putri tunggal gagak Ciremai hiji jawara tangguh-tangguh neluhung budina. Kiwari geus jadi hiji wanoja nu geulis tur taparigel dina widang elmu silat jeung kanuragan. Ti mimiti eta budak eta bisaeun lempang. Sasatna mah ti mimiti eta budak leutik bisaeun lempang atau diajar lempang. Manehana teh geus dididik tur tadi gembleng ku bapa angkatna nyaeta Gembong Bungur. Memang
Dina hal nu hiji ieu mah wargi priangan. Sikap Gemang Bungur teh memang beda. Manehna kalawan tulaten tulus ikhlas nurunkeun sakabeh elmuna kanu jadi anak angkatna Neng Ranti. Nya teu mata keran pikeun pelarea. Upama Neng Ranti teh nu masih kacidang ora rumajana geus mibanda hiji ilmu silat tur takanuragan nu luhur atau lagi nuhung wargi priangan. Wargi priangan kacaturukeun dina hiji peuting sepi jempling di wewengkon desa Perbutulan di lamping Gunung Ciremay. Harita teh nalika bulan nyorotkeun sinar nu caang padang narawangan. Angin ngahiliwir, dangdaunan tatangkalan oyag-oyagan pating karelip kasorot sinar bulan. Kaayaan kacida tiis seunana tiis becis sepi tomrek lantaran rahayat desa Perbutulan jeung sabulurna geus pada tali brasarare ngan aya sabara urang bae nu jaraga utamana mah disabudeureun imahna Gembong Bungur. Dak madak dina balag-begna peuting corelat kalawan teka tangen kuno jaraga hiji tokoh sakti mandraguna nu asalna teh ti leuweung geuman tea wanita sakti ibu-ibu sakti geus sagancangna nyelondep asup ka pakarangan imah Gembong Bungur. Kalawan hiji gerakan kacida hampangeunaker lir kapas eta awewe kolot teh luncat ngabalesat kana hateup imah satuina mah ngalengkah lalaunan terus ngeteyep laju ngintip ka belah handap. Teu lila wargi priangan kolewat eta tokoh sakti mandraguna teh geus ngalayang diturun ti luhur ka pakarangan imah. Saurang oge nu jaga nu narangtung arajeg barining pating lalenggut sabagiana teu bisa nangenan eta hiji tokoh nu kalintang hebatna. Nu jaraga disagedengeun kamar Neng Ranti oge canangenan eta tokoh nu teu diundang. Cerat tep kalayan tanpa sora nu matak nyurigakeun manehanana ngahantem punduk salah saurang nu jaga. Bro nu jaga rubuh sora nu jaga teu pati tarik tapi eta sora nu jaga teu pati tarik kadengen oge ku salah saurang babaturan jigana mah tapi nu eta oge teu luput cerat nyata dihantem ku eta awewe sakti nu misterius. Tetela eta sora teh lumayan ribut oge nepi ka pirengen ku Neng Ranti. Neng Ranti bubuhan manehna sok sanajan masih ngora kene masih hiji rumaja leutik. Manehna teh geus jadi jawara ti bubudak digembreng sangkan salilana waspada permana tinggal. Ngagentak manehana hudang
Cedelat. Kalawan hiji gerakan kacida hampang ngenaker sarta cepet kacida. Sia. Neng Ranti luncat keluar tina jendela. Ya. Cak. Barang manehna anjog keluar. Saurang nu jaga nu dialungkeun. Nyuruduk ka pelobah manehanana. Neng Ranti kapaksa menang ngagiwarekeun eta panarajang kabelah gigir. Sangkan teu katubruk ku eta penjaga nu dialungkeun ku jalma nu can katangen. Dina mangsa manehanana nangtung deui, kabireungeuh ku manehanana saurang tangtungan awewe kolot. Nangtung ngajega bari ngalabar bedogna di hareupeunana. Sahanjeun wani gana-gana asup ka paimahan kaula. Kuring moal ngingkeun anjeun. Kuring bakal ngawarah anjeun nu kumaha wani nyieun hiji kaributan. Sebutkeun ngaran anjeun, heuh. Neng Ranti nyentak bari tumanya ka eta tangtungan awewe. Eta awewe anyar pinanggih teh teu gancang-gancang ngawalonan pananya Neng Ranti ngan ukur ngagelenyu seuri. Kalayan dina sorot cahaya bulan katembong seurina kacida manisna sarta sigana mah pinuh ku rasa kanyaah turul takadeudeuh. Manehanana teu sinis teu cucub. Sakedapan maneng Ranti siga nu kasima. Manehna molohok mata simeuteun mireungeuh eta hal. Dadana oge jadi dagdigu. Jadi ratu patutunggulan duka sapedah naon. Neng Ranti. Ya. Hidup teges gede. Tultah hidup teh kacida geulisna. Sarta oge kacida gagah perkasana geulis. Kitu cek eta awewe. Atuh Neng Ranti lain deui manehna ngaranjugna. Barang nguping eta kasauran jalma nu ngagentraan ngaranna kalawan sikepna nu kacida conggahna jeung bangun deudeuhna keur saolah-olah geus kenaleun ka manehanana. Tapi dak dumadak Mang Kosim badega nu kacida satya satuhuna ka kulawarga gagak cermai. Inyana ngarongheap bangun rurusuhan bari sikepna teh rada geumpeur. Eta badega teh ngabetot leungeun Neng Ranti. Den Ranti, duh tobat. Ke antosan Den. Sabar Den. Sabar Den. Yuh, sabar Den. Terus Mang Kosim diuk bari ngarangkul ka Neng Ranti. Atuh Neng Ranti kageteun liwat saking lantaran tara biasana eta badegan satya teh kitu peta kalakuanana. Pak Kosim, naon hartina ieu teh? Nah si kepanjang betsiga kieu, heuh? Caritakeun ka kami. Hampura Den Ranti, Den teu kenging ngalawan ka anjeunna muhun ka ieu istri payuneun anjeun. Ye, Den, lamun ngalawan ka ieu ibu-ibu, langkung sae paehan bae bapa ye. Paehan ye. Simpen eta bedog teh. Ampun Den, teu kenging Den. Ya Allah, teu kenging. Mang Kosim manehna satengah minang saraya ka Neng Ranti sangkan ngeureunkeun ketak napikeun nyoba nyumana rajang ka eta jawara istri. Naon maksudna tetep Pak Kosim? Nah geuning siga kitu. Kuring oleh teu ngarti kana kacaritaan Pak Kosim. Wargi kitu
Cuk Neng Ranti. Wargi priangan dak dumadak. Eta awe teh seuri nyikiki. Bari laju neuteup ka Neng Ranti jeung ka Mang Kosim pilih genti ku hiji teutepan nu kacida ahengna tur aneh. Hade Neng Geulis. Ya. Neng Geulis. Kuring mulang heulanya. Ngan caritakeun wae ka Gembong Bungur. Yen kuring hayang panggih jeung manehanana iraha bae. Iraha bae manehna salse Neng Geulis. Saacan Neng Ranti teger tina kabingungna. Coreat! Eta jirim badan awewe nu sakti teges ngablesat manten lir ibarat manuk walet ngapung karena tatangkalan. Caritakeun Geulis ka Gembong Bungu. Kuring salilana nungguan. Nyaeta di wewengkon cadas kuriling Geulis. Cik eta awewe sakti beri laju indit ngablesat ngilos. Di satu kangin tatangkalan laju ngablesat dina petengna peuting nu sepi jempling di wewengkon desa Perbutulan. Neng Ranti sakedapan mahareugeun. Tau baralilana manehna ngarasa perasaanna teh ti parugusar teu pikiran teu weleh tumanya. Jeung di sinar panon eta awewe kolot eta teh bener-bener ngabalukarkeun dadana deg-degan dagdugder teu paralugu mitra. Pak Kosim, saha eta awe teh? Jeung nahaneangan Bapak kuring. Pek caritakeun Pak Kosim. Tanggis eta awewe sakti ngiles Neng Ranti laju tumanya ka badegana nu satia ka Pak Kosim. Wargi priangan tapi sanajan didesek ku Neng Ranti, Pak Kosim teh weleh teu nyaritakeun hal nu sabenerna. Manehana ukur medar yen cenah pangna sikepna siga kitu teh sabab ngarasa hariwang kacida lantaran bapakna nyaeta Gembong Bungur, bapak angkatna Neng Ranti sasatna teu aya di imah. Jadi Kang Kosim manehna ngarasa melang yen eta awe sakti teh teu bisa disanghareupan kawayan sampurna ku Neng Ranti oge ku para panjaga wargi priangan. Cag heula wargi priangan wilujeng baboran siam, mudah-mudahan amal ibadah urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tim kuring Kang Asep disarengan ku Kakananda oge Kang Soni Maulana sareng deisan ngatur nuhun laksa ketika bingahan. Sakali dia ngaturkeun seunuhun laksa ketika bingahan kana pangdeudeuh sareng pangdoa ti wargi priangan sadayana hormateun sim kuring saparakanca. Sumangga wargi priangan rupina sakitu heula dongeng Sunda Misteri. Mudah-mudahan tiasa ngahibur urang sadaya. Mangga wargi-wargi priangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.